Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagagalan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barendungan heula. Tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Gancangna carita si Dodi geus asup kana bubu meh unggal waktu mehna ngayin bok kaneng Anjani. Jalaran akun abdi tos aya nu ngahack. Akun abdi teh tiasa dianggo deui aya nu ngahacker. Aya nu ngaraksa. Duka ku virus duka ku saha ti kawitan ayeuna mah ngobrolna sae kana nomor ieu we. Cek Nyi Asih bari mere nomor WA Neng Cici. Cek Nyi Asih bari mere nomor WA Neng Cici nyaeta babaturan Nyi Asih nu geus tiba namian teh anu mirip pisan jeung Anjani. Karakter anu keur dilakonkeun ku manehna tuluy we eta akun Neng Anjani teh ditutup. Cukup buka 15 urang langganan oge. Genep ulas jeung si Dodi nu bisa dijadikan tangkal duit. Mitra kaum dangu ti harita si Dodi teh hubunganana jadi jeung Neng Cici. Hubunganana teh anu ngaku ngaran Anjani. Waktu mimiti tepung si Dodi tepati curiga dan memang Neng Cici oge gelis didangdanan persis seperti Neng Anjani anu dina FB malah papakeanana oge mencog pisan teh aya nu beda. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat. Saminggu 2 minggu nepi ka sabulan informasi ti Neng Cici meuni merul. WA rekaman obrolan foto jeung video geus aya dina leungeun Nyi Asih. Neng Cici bener-bener pinter pamain karakter tingkat atas teh lain bobohongan. Manehna bisa merankeun tokoh Anjani hiji awewe anu kebung bulengan ku si Dodi ogo bari ngorowot sumerah bari ngaranjah. Atuh Neng Cici teh banjir duit mitra pamahugi ti si Dodi anu bro-broan ka olo. Ku ngaliwatan Neng Cici ayeuna Nyi Asih geus ngabogaan nomor WA jeung email si Dodi malah nomor handphone pamajikanana si Dodi oge aya. Sip lah, sip. Cek manehna sugema. Ayeuna uing rek pimiti males ka nyeri teh. Rasakeun sia Dodi.
Nyi Asih meuli welasan kartu perdana supaya HP na teu bisa kalacak. Nomor rekening oge nyieun sababaraha hiji, anu ngaran jeung alamatna dina tiap rekening teh beda-beda. Kumaha cenah mah carana moal dibejakeun kitu pokona mah bisi ditarurutan. Waktu si Dodi nyang hareupan pagawean dina meja gawena, manehna narima WA nu eueuh ngaranan, terus kumaha dibaca digarandengkeun dalaunan. SMS di saya. Hei Dodi, aing minta duit 5 juta transferkeun ka nomor ieu, ditunggu 2 jam. Lamun henteu ulah sambatkeun yaya. Nanti saya teh. Barang WA dibuka si Dodi rewas kacida. Tapi manehna oge lain jalma sakatiga. Moal gampang katipu kitu wae. Tuluy manehna ngabalas WA. Nu unina saha anjeun goblok cenah rek meres ka saya dilaporkeun sia ka polisi kitu. Nyi Asih ngabalas deui ku ngapungkeun, ngabalas deui Nyi Asih teh ku ngapungkeun foto si Dodi jeung Neng Cici nu keur pacekel-cekel di lobi hotel. Di handapeun foto ditulisan, "Gancang Dodi, lamun henteu ieu foto ku aing dikirimkeun ka pamajikan maneh." Cilaka geus kieu. Si Dodi ngaledak pias, ngahulang sajongjongan, sanggeus rada laler manehna ngabalas WA-na nu eusina, "Iya cenah, duitku saya ditransfer ayeuna." Gitu. Bener weh. Teu kungsi satengah jam kana HP Nyi Asih aya beja ti bank. Yen kana rekeningna aya duit nu asup 5 juta rupiah lobana. Rasakeun sia karek awalna ieu teh Dodi. Lalakon masih panjang kene. Lamun embung kapanggih ku pamajikan maneh, jual we mobil jeung imah warisan teh. Atawa nginjem ka bank karek 100-200 juta mah. Bagja. Nyi Asih seuri sugema. Heuleut sawatara lilati halita tuluy Nyi Asih nga-WA pamajikan si Dodi mitra. Make kartu nomor WA anu beda, nu eusina teh cenah, "Teteh, nepangkeun abdi rerencangan sakantorna Kang Dodi." Kitu. Nguningakeun rehna Kang Dodi teh di kantorna tos kagungan kabogoh deui. Nah, bade diantep wae. Narima WA samodel kitu, pamajikan si Dodi reuwas kacida. Terus manehna ngajawab nu eusina, "Aduh Neng cenah, nuhun diwartosan. Mung tangkosna teteh moal waka percanten upama teu acan aya bukti." Nyi Asih ngabalasan deui nu unina, "Peryogi bukti kitu. Mangga, mung wayahna kedah aya kanggo ngageuleuh pulsa 2 juta. Transferkeun ka nomor rekening ieu kin gambarna dikintunkeun." Mitra kaum dangu teu kungsi 20 menit bank ngabejaan yen aya transfer duit 2 juta kana rekening Nyi Asih lewat SMS. "Neng artos tos dikintunkeun, mana fotona?" Cek WA ti pamajikan si Dodi. Nyi Asih ngirimkeun foto si Dodi jeung Neng Cici nu keur pageye-geye dina bangku taman. Di handapna ditulisan, "Teu kenging waka geruh teh." Gitu. Kin dikintun deui gambar nu langkung hot cenah. Sanggeus nga-WA si Dodi jeung pamajikanana, Nyi Asih mindahkeun duit nu cikeneh ditarima. Nah, tuluy nomor WA-na teu diaktifkeun, kartu HP-na oge dipiceun.
Geus leuwih 3 bulan si Dodi diperesna teh. Diperes kuduaan ku Neng Cici alias Neng Anjani Cantika Dewi nu ngakukeun mika cinta setengah mati. Ka Neng Cici si Dodi bener-bener bro-broan. Sagala pamenta ditedunan taya banda kinasihan, mere ikhlas jeung sadar demi nedunan cinta jeung hawa nafsuna. Diperes nu kadua nyaeta ku Nyi Asih anu meh 2 minggu sakali ngirimkeun foto jeung video nalika si Dodi rerejengan jeung Neng Cici. Teu bisa majar kumaha si Dodi, sieun lamun eta foto jeung video teh dikirimkeun kanu jadi pamajikanana. Kapaksa manehna nedunan sakabeh pamenta anu teuing ti saha jelemana. Nepi ka poe ieu si Dodi can ngeuh yen manehna keur diperes ku Nyi Asih. Saurang awewe nu kungsi dinyanyeri jeung disepirakeun ku manehna dina mangsa ka tukang-tukang. Can ngeuh oge yen ayeuna manehna geus aya dina biwir jungkrang anu kacidalung kawingna. Duit gaji ladis da dipotong ku koperasi kantor. Unggal bulan nu katarima ukur setrukna wungkul. Mobil nu dipake jeung imah nu dicicingan geus digadekeun ka bank. Pamajikan unggal waktu meruku sunu, sindir sampir jeung timburuan. Dina hiji waktu Nyi Asih tepung jeung Neng Cici di apartemen panganjer ka Nyi Asih. Kumaha Ci? Lancar? Tanya Nyi Asih. Lancar aduh si. Dong disebutkan si Cici ya. Dong disebutkan si Cici. Lamun teu bisa ngancurkeun lalaki nohel. Komo deui ieu demi harga diri seorang sahabat sejati. Nuhun atuh Ci. Nuhunlah kana bantuan anaknya. Kan kieu ieu teh. Bajoang ngancurkeun si Dodi urang pingaltikeun we. Balak genepkeun, sakakmatkeun. Lamun manehna geus ngajenjehe, hartana beak, gawena dicopot, jeung kulawargana pamurantak, geus we urang eureun. Siap. Siap kumaha tah jalanna kumaha? Nyi Asih ngadedarkeun rerencana panjang lebar. Sanggeus ngarasa cukup maranehna ngaduhkeun dampal leungeunna. Sip lah. Cenah pikeun ngalaksanekeun niatna Neng Cici jeung Nyi Asih dibantu ku saurang bodyguard, saurang jagar terminal anu ngaranna Abah Tongseng. Manehna siap mantuan asal kabagian 3% tina bebeunangan usaha. Gawe nu munggaran Abah Tongseng teh diperedi supaya menangkeun surat kehamilan jeung hasil tes kehamilan atas nama Anjani Cantika Dewi. Kumaha cenah mang carana moal dibejakeun bisi narurutan. Gawe nu kadua nyaeta nyiapkeun kamera video pikeun ngarekam papuketna si Dodi jeung Neng Cici di jero kamar hotel. Mitra kaum dangu teu kungsi saminggu mitra. Ku kaparigelanana Abah Tongseng eta 2 tugas teh geus kalaksanakeun kalawan hade. Kocapkeun dina hiji peuting. Nyampak Neng Cici keur di jero kamar hotel paduduaan jeung si Dodi. Akang, Cek Neng Anjani dina hiji waktu di jero kamar hotel. Aya naon sayang? Menigolis si ratu si jero. Iya mah Angelina Sondah ieu mah. Tanya si Dodi. Neng Anjani nyokot amplop tina jero tasna. Song dibikeun. Naon ieu teh Neng? mangga weos ku Akang. Si Dodi maca surat keterangan tuluy ngilikan alat tes kehamilan anu nandakeun hamilna positif. Hah? Ana yang hamil?
Si Dodi rewas manipias. Mohon Kang. Nah akang masa pertos kaget. Urang enggal nikah wae atuh Kang. Si Dodi jalang-jeleng tuluy nyarita. Neng, upami akang na bujangan mah atana piduda mah ye teu sawiyo. No neng tuninga pantos dibejaan. Pan akang teh tos gaduh bojo. Abdi mah ridho diwayuh oge, kan bae dicandung oge. Neng Anjani api-api pasrah. Teu tiasa tuh neng. Ya dangukeun. Akang teh PNS kapanan. Pagawe negeri sipil ieu teh. Damel kawangku ku aturan. Upami PNS ngawayuheug ka pendak pasti dipecat. Kedah kumaha atuh Kang? Gugurkeun we. Sieun Kang. Gugurkeun. Cek si Dodi rada nyentak. Mangga digugurkeun mangga. Asal tempatna teh kenging di Indonesia. Hoyong di mana? Di Singapura we Kang. Singapura. Sabaraha picakeunana eta teh? 50 dugi ka 100 juta we panginten. Antosan dugi ka Pageto, akang rek usaha heula. Mitra kaum dangu teuing menang ti mana? Pagetona Neng Cici alias Neng Anjani teh narima duit nu gedena 50 juta. Abong eta anon abah tong sing oge nyerengeh mitra da kabagean manehna oge 3%. Malah dileuwihan ku Neng Cici teh. Dibere 5 juta eta teh. Acan geleler tina baluasna si Dodi narima kiriman video ti jalema nu eueuh ngaranan. Di handapna aya tulisan transferkeun duit 100 juta lamun henteu ieu video rek dikirimkeun ka pamajikan jeung rek dikirimkeun ka kantor maneh. Ditunggu cenah saila 24 jam gitu. Si WA na teh. Barang dibuka manehna meh bae ngalanggara kapiuhan. Geuning gambar anu keur diputer teh nyaeta gambar manehna nu keur papuket jeung Neng Cici sapatemon di kamar hotel. Lang si Dodi ngahulang. Sanggeus manggih jalan karep mehna cengkat. Setan satu jelema teh ngaganggu pisan kana urusan batur. Cek Dodi bari ngojengkang ninggalkeun eta patempatan. Gancangna carita isukna duit 100 juta dikirimkeun kana kening jalma nu ngancam teh. Tapi sorena basa manehna balik ti kantor, pamajikanana ngamuk menta diserahkeun. Pamajikanana ngasongkeun video anu keur diputer. Barang direret, duh geuning eta teh gambar manehna anu keur gelut jeung Neng Cici di jero kamar sapatemon. Pamajikan si Dodi balik ka kolotna. Tengah peuting nalika si Dodi keur lenyepan aya nu ngageduran pantok. Badang dibuka ari breh teh bapak-bapak polisi nu samagrang ku pakarang. Anda ditangkap. Mari ikut ke kantor. Naon lepat api teh? Naon lepat api? Cek si Dodi menipias eueuh getihan. Nanti saja dijelaskan di kantor. Ayo ikut. Si Dodi diborgol mitra, dibawa ke kantor polisi. Diborgol cenah mah peuting kamarina mehna ngarampok duit tina brankas nu aya di kantorna.
jam dingding nu ngadaploh jarumna nuduhkeun tabuh 7:15 menit. Penting biasana dina wanci sakitu teh Nyi Asih geus siap-siap kaluar ti apartemena dina kaayaan menor jeung sarareungit. Ngajenggelek jadi Neng Anjani, tapi dina peuting harita mah manehna masih keneh ngagoler dina luhur kasur di kamarna. Ngaherang, teu geunah rarasaan, teu puguh pipikiran, ngahuleng neuteup lalangit kamar nu katempona peuting rariak. Pipikiran ngacacang kana mangsa-mangsa nu geus disorang, ninggalkeun lembur, ninggalkeun kolot lantaran hayang gawe jeung rek ngudag cita-cita. 3 tahun jeung si Dodi ngarenda kabagjaan palsu nu akhirna ngamuara kana kanistaan salaku manusia sautuhna. Ayeuna geus meh sataun ngojay dina sagara dosa, nyesep kanikmatan nungan ukur pupulasan. Teuing geus sabaraha likur lalaki nu kungsi ngarungrum dirina. Teuing geus sabaraha ratus yuta duit nu geus asup kana rekening manehna. Om gendut nu gede hitut, Bang Jasman nu gagah rongkah, dan Abimanyu nu ngalempereng koneng kang beraja anu rogok kumisna. Aang Kasirun nu rorombeheun, Padimas anu gumasep, Bung Oday nu turuwiseun, Apih Tongtung nu cetuk huis, Babah Ongkek anu cingket jeung nu sajen-sajena naon ku hanteu. Kabeh balager, kabeh bro-broan, sok asal maranehna di servis anu nyugemakeun. Aduh, nah uing teh rek ieu salilana. Jang naon budak-budak kasuka nungan sejorelan. Jang naon ngumpul-ngumpul duit ladang haram anu pasti moal berkah Gusti. Nyi Asih nungkupan beungeut ku dua dampal leungeuna. Ras inget ka indung bapa nu salawasna mikanyah ka manehna. Indung bapa nu teu weleh ngatik ngadidik ngaping ngajaring ku ilmu agama dari gama jeung rupa-rupa tetekon hirup nu kudu dipilampah. Indung bapa sanajan harta taya kaboga elmuna nu teu sabaraha, tapi teu weleh sabar tumarima kana qadar anu geus ditangtukeun ku Gusti Nu Maha Kawasa. Ras ingat kana lampahan zaman keur budak, nalika mahena keur hirup di kampung, unggal peuting sok ngaji kataju di papatahan ngaji ku Mama Kiai dina mieling Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyi Asih kungsi kapagian pidato lesengan nu judulna kudu mikanyah ka indung bapa. Ridona Allah gumantung kana kariduan indung bapana, jeung ambekna Allah gumantung oge kana kaambekna indung jeung bapana. Duh Gusti, uing ayeuna nyorang jalan anu sasar, bawa-bawa hukuman ti Gusti. Aduh, antaran uing teu nurut kana kahayang jeung papatah indung jeung bapa. Bapa hampura Nyai. HP ngageter. Barang ditempo geuning telepon ti Papap Jamalikun, saurang konglomerat nu biasa panggih 2 minggu sakali. Bandar limbah jeung oli. Angkat entongnya, angkat entong. Angkat welah, entong lah. Hatenya Asih sabil antara kudu ngangkat jeung nepungan Papap Jamalikun anu pasti bakal menang duit gede jeung panyaram tina jero hatena supaya buru-buru ngeureunaan laku lampah anu teu uni. Alhamdulillahirabbil alamin, panyaram tina hate nu pangjerona anu meunang. Aya harewos ti malaikat, HP nu teu eureun ngageter langsung dipaehan. Capek lungse ngajeng jehe lirtos nyorang tanjakan welasan kilometer. Sanggeus rada lalar, pikirana inget kana ngaran saurang lalaki dina akun Neng Sarah. Eta lalaki lamun keur nga-inbox teh teu weleh sok nganasehatan.
mere pieling supaya hirup salilana aya dina jalan lempeng, jalan nu dipikari do ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nyanya muntah salah mangarana teh Kang Deden. Nyalah Kang Deden rek curhat. Geus sababaraha minggu Nya Asih temu ka akun Facebook Neng Sarah. Da akun Neng Anjani mah geus lila ditutup. Berai akun Neng Sarah dibuka. Kabeneran Kang Deden oge keur muka FB. Ka ciri lampuna hurung. Keur aktif alias keur online. Assalamualaikum. Sanggeus aya kana 3 menitna tibelah ditu ngabales. Waalaikumsalam. Damang Neng Sarah. Kamana wae mending ngampleng. Pangestu Kang. Puguh nuju udur abdi teh. Teu damang panyawat naon. Duka tuh. Mung nu karaos mah ieu asa lalanjung sareng sing sarabulak wae emutan. Oh gitu. Muntang we ka Gusti Allah. Ngadua hoyong didamangkeun. Hoyong dicaangkeun pikir. Biasakeun netepan sunat tengah wengi supados emutan janten tintrim. Hatur nuhun Kang kana piwajangna. Tiasa abdi curhat. Mangga Neng, upami percanten mah ka akang. Nabi abdi nu salaresna mah Asih sanek Sarah. Oh, Nyi Asih. Teu sawios. Ukur jenengan. Dan nu peryogi nama laku lampah nu kagungan jenengan eta. Numawi Kang. Kapungkur akang kantos ngabantos biaya kanggo abdi ngiring lebet ka paket C. Sanes hoyong mung waktos anu teu aya. Janten dugi ka ayeuna ka paket C teh teh can dikawitan. Oh gitu. Masih hoyong neraskeun sakola. Kan tenan. Malih upami tiasa mah hoyong sakatenan sareng masantren. Abdi hoyong diajar daluman ilmu agama rumaos ageng dosa. Perkawis seueur kalepatan mah da jalmi. Sadayana oge tangtos kagungan. Mung urang we teu kenging kalalanjuanan teras-terasan buyang dina sagara dosa. Mohon Kang, kedah kumaha atuh abdi? Kersa Neng sareng sakola sareng masantren di kampung padusunan. Mangga Kang, di mana eta teh? Mung da abdi mah teu gaduh kanggo bayaranana. Di ditu di lembur akang Bandung Kidul. Pan akang oge urang kampung. Ngajrek di kota teh dumeh we nuju neraskeun kuliah. Kekedah ngimutan biaya. Bios tanggal warar akang sareng yayasan. Nu penting Neng sing kenging diajarna sareng sing kayang nya. Insyaallah Kang. Supados Neng teh cangcaya enjing tebu opat pada asar. Neng diantos di restoran Kukuruyuk di jalan Sijalak Harupat kumaha tiasa. Insyaallah Kang tiasa. Tembal Nya Asih. Geus kitu mah langsung laptop dipareuman goledag mehna sare kekedengan dina luhur risbangna. Mitra kaum dangu nu nuju ngadangukeun mangga ngadongeng nu dipika deudeuh dipika hormat dipika cinta dipika asih ku mangga salawasna urang teraskeun mitra. Gancangna carita isukna tabuh opat kurang saparapat. Sore-sore Nya Asih geus ngadago di restoran Kukuruyuk. Tabuh opat saurang pamuda ganteng raspati asup ka eta restoran. Kira-kira umurna 32 tahunan. Socana ngulencer kasaban madhab jiga aya nu diteangan. Nya Asih geus teu wae yen eta nu datang teh pasti Kang Deden. Tuluy mehna nangtung neuteup Kang Deden bari imut. Kang Deden nyampeurkeun. Dua pasang panon padu teuteup
nu itu gelis nu ieu kasep ter hatena ngageter tur nyerocot sanggeus papada sadar peting kelemes luk tungkul Kang Deden. cek Nyasi Nyasi cek Kang Deden mitra sanggeus sasalaman tuluy dariuk dina saung lesehan nu aya di juru restoran mimiti nama ngobrolna asa kararago kaweur ku hate anu galeco tapi lila-lila mah lancar oge tina obrolan kanyahoan yen Kang Deden teh aya di Bandung keur kuliah S2 di Universitas Islam ayeuna geus rek rengse tinggal sidang tesis 3 minggu deui lembur nama di kampung di Pakidulan Kabupaten Bandung bapana boga yayasan pendidikan agama nu mangrupa pesantren malah geus 3 tahun ditambahan ku ngayakeun pendidikan paket A, paket B jeung paket C supados aya fitnah saena neng angkat ke pesantren teh disarengan ku anu sanes tong nyalira mangga bade sareng sawe ge ceuk Kang Deden mere saran Insyaallah Kang, insyaallah. Iraha atuh Kang. Iraha atuh akang aya waktosna. urang pagetoh we nya dinten Minggu tabuh 8 neng diantos di dieu deui nya Mohon Kang. najan berat kudu paturai tapi dalah dikumaha da kakurung ku kasibukan Kang Deden tos aya nu ngantosan di kampusna sanggeus babayar urut barang dahar duanana papisah Nyasih alim dianterkeun mahna naik angkot sok padahal di apartemen mah manehna oge boga mobil mitra kaum dangu gancangna carita dina 2 poe kahareupna mitra harita teh dijajab kuneng cici jeung abang tongseng mitra dijajabna teh poe Minggu harita teh tabuh 8 Nyasih geus nungguan di buruan restoran tekungsi memenitan Kang Deden datang bawa mobil sanggeus sasalaman jeung ngenalkeun sararea asup kana jero mobil geuleuyeuh mobil maju kaki dulkeun di sepanjang jalan guntrang we ngadarengekeun dongeng Sunda Mang Angga dicolokeun kanu aux kana speaker mobilna teh ya tug nepi ka nepina ka tempat anu dijugjug teu karasa asa dibaturan ku dongeng Sunda Mang Angga wae dina YouTube tinu handphone dicolokeun kanu speaker mobilna mitra kaum dangu sajam setengah naik mobil ngarayap mipir pasir nulung kawing nyorang jungkrang anu lalawang teh lain bobohongan saja jalan ningali pemandangan nu kacida endahna gunung-gunung tingrung gunuk pasir-pasir ting jalagir kebon jeung palawija paselang jeung maklakna pasawahan nupluk aplak satungtung deuleuh endah anjok ke pasantren ibu sareng mama ajengan mapageun brak kampar dina bale-bale nu biasa paranti narima semah jigana Kang Deden geus mere iber ka ibu ramana yen mulang teh rek dibarenganku wedadari anu mudah-mudahan ku ibu ramana kapilih janten mantu isukna nalika Kang Deden rek mulang deui ka kota bari nunda Nyasih di pasantren geuning neng cici jeung abang tongseng oge arembungun balik deui ka Bandung maranehna siap maturan Nyasih babarengan mas santren bari sakola atuh mama sareng ibu ajengan komode Kang Deden kasida barungaheunana anu tangtu yayasan teh bakal tambah haneuteun
gancang nas carita poe kapoe geus kaliwatan ilang minggu kerunyung bulan jangkep genep bulan geus kaliwat. Kang Deden kuliahna geus rengseh. Ayeuna mehna musarkeun pikiran jeung tanagana kana ngurus jeung ngamajukeun yayasan. Nyi Asih jeung Neng Cici diajarna saruhud, garetol, palinter. Malah ku ibu ajengan sok dibere tugas ngabingbing adi-adi kelasna. Abang Tongseng oge salian ti milu diajar ilmu agama teh ku mama ajengan dibere tugas pikeun ngatur jeung mimpin keamanan yayasan. Sararea sibuk, sararea garawe, sararea nambahan ilmu bari tekendat ibadah ngarep ridho jeung kamagpirohan Allah Subhanahu wa taala. Jodoh pati bagja cilaka manusia ukur usaha kabeh ngerupakeun Rusia Allah nangtukeun hiji waktu dia tayayasan ka Cidaramena indung bapak dulur-dulur jeung baraya Nyi Asih Neng Cici jeung Abang Tongseng araya jelema-jelema ti suklakna ti siklukna daratang sararea bungah ngawilujengkeun ka ngadahukna Kang Deden ka Nyi Asih. Neng Cici ka Kang Jakir lurah santri anu masih keneh kapiadi Kang Deden sedang Abang Tongseng nikah ka Nyi Halimah saurang santriwati nu pangherangna. Ari Mang Anggang jeung saha cenah mitra moal teh dikamakan cageut. Mitra kaum dangu sakitu nu kapihatur ieu carita pondok sadayana ukurekaan simkuring nyuhunkeun dihapunten tangtos seueur lepat baten leresna pulungan anu saena singkahan anu awona malah mandar janten eunteng nggoning urang lumaku di alam dunia. Kembang pineuting sanebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan digawe.